Bos. Yo, kemana? Yuk lihat Kang Ulin lah. Kamu burit. Kemana? Kang Ulin kamu burit. Yo, kamu burit yuk. Gitu panangnya gitu. Sok naik. Ah. Oh, gitu. Terus Ari Kopung Kuta. Gimana? Oh, iya aku Kuta. Oh, terus dugi berarti nya ieu nya. Yo, ai kampung Kuta di paling mana? Mohon iya nama deka mana kitu nah eta nu di pangkaran naras deui gini Tong didangun nu mah pudeng. Oh, abdi teh tebih. Pannya. Yo, abdi teh naroskeun kampung Kuta. Pan heuh ieu geus nepi. Cek saya itu mah masih kena sakilo deui. Sakilo kumaha kitu geus ditimbang di kilo. Geus monton di dinya mah tong milu ngomong musingkeun. Sakilo deui cenah oge. Sakilo kan memang di kilo wae. Cek saya ge sakilo deui. Geus monton miluan eta lah miluan ngomong udah musingkeun. nah orang teh kalaparasnya ari nit alang ari liweuh geuning jakun Iya ada musingkeun. Oh teu nyambung ngomongna. nit Omong. Aing kagak Bos. Kagak Jumat tuh sih. Bos. Wah, orang apa? Aduh, aing coba cek. Ma. Pernaon, Bos? Ku aing digawean ya aing terpusing ku aing digawean si Sugi. Keur kieu we ya naik kantang ka kalapa pugu aing teh bisa ge. Mana bisa teu? Jih, nya bisa tuh biar aku lalaki-lalaki itu bisa naik. Oh atuh bisa pangalakeun tuh nu tuh. Tuh nu opat siki mah. Kalau nggak saling tuh. Oh sok atuh ge. Awak jangkung gede tuh bisa naik ke kieu acan. Benar eta? Iya mah di tita si bos areta nggak ada wegan. Turun. Itu si bos areta kumaha apa tah kalau paing eta teh? Nya hoanan wae. Jih, mending gantawang gitu urang mah kadar di tita. Maha tuh make daek maneh? Tara tatanya heula, ka batur ka saha tatanya? Kudu tatanya ka saha nu sepugu nu boga bos areta. Ari maneh, apa si bos areta mah jalma kitu. Diomongan we batur. Ieu mah kebon urang. Duh, aing katumbuhan buntut maung ieu mah. Oh, ada sok daek we di kita teu waras oge. Oh, geus gandeng atuh tutulus ieu ngaranna ge. Goblok jeung si bos areta ngagawean aing ieu mah. Gusti, dengan mana neangan? Siapa yang kalakuan teh? Cih, naon si nenengan urang mah? Cik atuh ya. Nyaho keur halodo hese cai. Cik atuh bantuan sakali-kali mah ngalakeun cai. Hayang lauk mah meuli we atuh ka pasar. Encunulak cinuluk kitu. Cih, ulah umurah-umurah kitu. Yo, balik lagi itu sok bantuan kalau kali tunggal cai itu. Wah, gone antep lah. Doraka sok-sok kan itu. Moal, usap resep yo. Sok-sok buru. Bisi potong-potong teh jajarna kudu mah waro aja kana omong kalau teh. Iya tuh make heula mah, atuh arek ngaberesan heula ieu. Buru sok buru. Anjing dijewer. Awak we gede anjing cun kene hu inu. Yo, daripada hulang-hulang gitu, mah bang melakeun cau tauna di ditu tuh. Pamelakeun cau mah. Atuh isuk we ya keur ngareureuh mah atuh mah. Tara bisa ngabaro ka kolot sok buru kan. Heuh atuh mah, aing mah keur leusuh pisan, aing mah kudu kamelak cau aing mah. Heuh mah. Kitu cauna euy. Aing ari kolot. Aing nitah mun kudu tak tolong ka cida aing mah. Geus ku aing dipelakeun lah. Pisan aing mah. Mana sih melakeunana euy? Aing di dieu kitu ngalakeunana aing nya. Lah, ieu we yang melakeun cauna lah aing mah meh. Kareng deket cai aing mah lah. Terus lah ceburan. Gila deui budak teh. Di mana melakna? Di tempat bisi salah melakna. Astagfirullahaladzim. Kita sote melakukan tangkal cau, lain melak cauna. Awas lain kolot gini. Cih, hari pan tadi kita melak cauna tadi teh. Ayeuna geus dipelakeun kana nyalahan kumaha di? Maksud kolot mah ieu. Melak anak tangkal cau. Mun dipelakeun teh lain cauna. Kapan ari anakna mah merentuy buahan, eta mah cauna mah buru. Geuning bae gua kalas aing kolot geuning.
Ci, lain ngomong atuh tina tadi tangkal na gitu. Lain tadi mah lain gitu ngomong na. Pang melakukan cau. Mantap orang teh melakukan cau. Lah, mau mana we? Batang kalah heug, malak tauna heug. Masih awe. Oji, kalau ngamuk kata si emak. Ayo sayang, kita main tuh. Aduh, pemandangan ini indah gitu sayang. Aduh. Ih, ay kamu kenapa sayang? Aku tipe agut sayang. Lihat HP terus. Ih, makanya dulu sayang, gerak. Aduh, ayo kita berangkat lagi sayang. Aduh, beli bagus gitu pemandangannya. Nah, si Obos, ternaon tujuh naon bos, dia bos. Lah, kerniin lagi aja dia. Hanya ngomong. Mana cinta banget sama nenek Rabik? Ih, uyuhan daik sama. Rumah nenek bos wae nungora sama. Nungora ge loba kene. Bos, lain gitu, bukan perkara cinta atau sayangnya, tapi perkara iya ya. Warisan, bos. Warisan. Oh, warisan masih lega, meureun asa kumaha we atuh. Lah, bos, masalah cinta mah nomor 3. Yang penting mah ya, nomor 3 mah warisan. Gitu we. Kode dengek, kok urang kita tadi geuning. Yuh, urang kasih hileudanan. Ai cinta mah teh padang bulu. Munung kalah nyarekan kitu. Udah heueuh iya. Awas eueuh pisan nu ngora, aing mah karunya we ka si Rio. Ya, Rio teh cinta mati ke saya teh. Lain karunya, mama tahan santu waras. Nya kitu ya, cinta mati mana ya? Nya bos, cinta mati. Nah, kadenge kudu cemir sia. Cinta mati cenah ka urang teh. Cih, kalau nggak mau gitu, nini marah-marah. Urang mah meresaran. Oh, ayo sayang. Oji, marah nini Rabik. Mang Cek, ke mana? Ke pali dia, Bos. Wah, tuang kira lah, bade. Udah izin, Bios, mah. Sok lah, sok. Serius itu, Bos? Serius, Mang Cek, sok. Pesan we, kayak dibayar ke saya. Benar. Tuan Ki. Ada yang mau ngelakir nih, Bang. Pesan itu DJ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Mang 12 mangkok. Pokoknya mah pakai Indomie sim komplit, Mang. Pakai bakso oge. Oji, loba-loba.